Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Wildan Abdullah, saya nikahkan Anda kepada putri kandung saya yang bernama Sifa Nur Aini dengan mas kawin emas 12 gram dibayar tunai. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamitan kalangkung acara simbolis. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Alhamdulillah. Seueur anu karaosna lain sabuku-buku nyaruri satulang sandi istuninggit pesawah ilahi cekur nembak kakarana tapi ka waktu nagubrag hidup ka alam dunia ibu lantaran Gusti Allah Ta'ala tapi mundung munjungkan jadi indung mujatan jadi bapa sehubungan doa jeung hampuran Persembahkan Al-Jannatu tahta aqdamihim ba'dahum. Maos abdi dikawit dikandung begikeun ka ayeuna ditikahkeun hungkul ngahatkeun ka mama keluh kesah jerih payah ngaulaan ngabelaan ka abdi mama goyang getih ngalahikeun abdi pajak dengek abdi tengah wengi mama ridho lillah mupangampe ngayun-ngayun ka abdi ayeuna abdi ngalaki rabi daya deui nu dianti lintangti pangapunten hadisin abdi kalian mugia mama bisa ngaparikeun doa anu sampurna kanggo abdi dibekeuleun abdi rumah tangga malar aya dina bahagia dunia sareng akhirat. Anaki ku mama dihampura pisan ku mama didoakeun pisan brah anaki ujang nanggung jawab anu jadi istri nyai kumaula kanu jadi salaki sing jadi wasilah pikeun ngagalina ridho yang wiji brah anaki kumamah dihampura pisan kumamah didoakeun pisan sabalikna mamah kudu dihampura lantaran mamah teu bisa ngabungahkeun hirupna jeung huripna ka hideep lintang ti ranggeuyan jeung runtuyan kanyaah anu dipika nu dipasikeun ka hideep brah anaki mudah-mudahan rumah tangga hideep sing tinemu jeung kabagjaan sok yeukeun tamplokkeun doa anak mama kacet dan kaneng sifat anu bade makalangan rumah tangga sok gabruk mamahna. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah. Tas ayeuna panginten kantun kang janten Rama. Hapunten ieu teh nya kumari wakasna di rada aya naon namina teh. Jadi cepat mangga apa? Bagi dia. Nah, seperti banyak. Aduh, kelak nih. Punten.
Jika nama ini cap. Jika nama ini neng. Astagfirullah Rabbal baraya. Bapak, abdi dongkap ke pangkonan Bapak. Tayasani sejaya tidak nyuhungkeun dihapunten. Rumaos abdi teu acan tiasa mulang tarima. Segala rupi piwelas apa anu sangat ageng anu yakin abdi moal tiasa ngabalesna ku abdi katampi piis ku abdi katampi pisan. Abdi nyuhungkeun dihapunten, abdi nyuhungkeun doana ti apa kanggo abdi pibekeun abdi malah mandar rumah tangga abdi aya dina ridona yang widi pananganna kana masakan anaki ku bapa dihampura pisan, ku bapa didoakeun pisan, tapi bapa amanat lepasna tanggung jawab bapa hidup omat sing deket jeung Allah Ta'ala, sing deket jeung para ulama. Sabab deket jeung ulama pasti deket jeung agama. Sabalikna lamun jalma jauh ti ulama bakal jauh tina agama. Sedangkan innal ba'ida anidin ba'ida innal ba'ida anil ulama ba'ida anidin. Sedang lamun jalma aina jauh tina agama naudzubillah yajuru alal maut bi ghairi iman. Ku hal sakitu bapa ngahape ka hidup sing dokit sing leuwih deket kanu maha kawasa, sing deket jeung para ulama. Insyaallah hirup rumah tangga hidup bakal gede barokahna. Brau anaking ku bapa dihampura pisan, ku bapa didoakeun pisan. Mudah-mudahan rumah tangga hidup sing aya dina sakinah mawaddah warahmah. Mangga tiupkeun. Gabruk Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sungkeman tinggal doti kedua mempelai kanu janten hiburan mana parantos.